Wilujeng enjing, salam sejahtera kasadayana. Anu dipika hormat, Ibu Kepala Sakola, Bapak sareng Ibu Guru, sareng tehilap rerencangan anu dipika cinta. Kahiji, hayu urang panjatkan puji syukur ka Tuhan Yesus Kristus, pedah ku sagala kamurahana, dina dinten ieu tiasa kumpul sasarengan dina acara perpisahan sakola. Hadirin sadayana anu dipika hormat, izinkan abdi ngawakilan rerencangan kanggo nyampekeun hiji dua kalimah dina rangka perpisahan ieu. Salamina di sakola, sadayana murid ngahaturkeun nuhun ka sadayana Bapak Ibu Guru anu tos ngajarkeun ilmuna ti sakola ieu. Anu sabar henteu pernah capek ngabimbing abdi sadayana. Ku sadaya jerih payah Bapak Ibu Guru, abdi sadayana tiasa lulus ti SD ieu. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru anu tugas ngajar ti sakola ieu tiasa dipasihan kasehatan, dipasihan kabahagiaan, sareng panjang umurna. Teu hilap kanggo rerencangan sadayana. Berat pisan rasana papisah sareng anjeun sadayana. Pedah urang tos sasarengan salami geneuh tahun ieu. Tapi tetep abdi ge ngadoakeun anjeun sadayana tiasa ngalanjutkeun ka pendidikan anu leuwih luhur, ka SMP atanapi anu senesna kanggo ngagapai cita-cita anu salami ieu diharapkeun. Sakitu wae abdi ngucapkeun sukses salamina ka sadaya rerencangan. Gusti ngaberkaheun urang sadayana. Hatur nuhun.